Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi AKTV kumaha ieu sampurasun. Wow, dina teh ayeuna mudah-mudahan para wargi aya dina kasehatan sareng kawilujengannya. Seperti biasa disarangan ku Prabu salami 30 menit ka payun. Para wargi tangtosna masih tiasa ngintunkeun SMS atana requestna ka 0823 2002 8004. Para wargi AKTV ayeuna dinten khususon dina dinten ayeuna dinten naon teh? Salasa nyaeta kasumpingan ku host fenomenal aya Mang Kun si hayang kawin teh. Wow, anjeunna sumping ka studio teu make calana-calana. Atur nuhun Kang Kun. Aduh, bade ngirim salam cenah kanggo keluarga besar nu aya di Kampung Banjal sadayana. Para warga AKTV urang langsung wae aoskeun SMS anu tos lebat ka Uje Prabu dina dinten ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Uje ieu Abi Citra ti Mama Toha biasa bade mulut lagu tong besennya Kang Uje penonton setia abdi mah aduh lagu nama teu langkung Kang Uje wae nu penting raoseun kitu kanggo urang Ciluncat sareng kru AKTV teu hilap kangge Kang Uje anu kasep. Asik. Wow, sanes abdi nu kasep teh ieu si Andri Momoy ge kasep katinggal sepuh. Para warga AKTV orang lajengkeun SMS anu kadua nyaeta Ayati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Uje anu kasep dua atau nyebut kasep teh bade nyohonkeun lagu Mawar Bodas di Yayan Jatika kintu-kintuna kanggo sepuh abdi di Kiara Sanding mung sakitu wassalam kana Nana Luwak Kiara Sanding Pangalengan. Wow, orang Pangalengan. Aya anu katilu urang aoskeun deui anu tos lebet. Assalamualaikum Kang Uje, abdi Agus ti Batu Jajar, salam pangwano punten Kang Uje pamuterkeun lagu nama kumaha Mang Uje we asal nu raoseun. Hatur nuhun kum kasadayana. Mohon atuh para warga KTV urang puter langsung wae hadiah kanggo anu parantos ngirim SMS. Ieu laguna Bray Prum Der Kuring teka taji kunu seksi, kuring teka goda kunu bohai, geus boga bojo nu denok geregelis salira montong. Najan adatna rada tepaya, tapi bojo kuring mah satia, geloba sawadeunana jeung irit kurasi konan. Duh bojo denok geus sarira montok. Duh bojo denok cinta akang moal coplok. Bojo denok sumpah mati akang cocok. Duh bojo denok kekiat hayang ngarontok. Cinta kuring moal coplok. Nu bojo kuring nu montok sumpah mati akang cocok. Nu bojo kuring nu denok. Kuring teka taji kunu seksi, kuring teka goda kunu bohai, geus boga bojo nu denok geregelis
salira montong. Najan ada tak rada tepaya, tapi bojo kuring masa setia. Geloba sawadeunana jeung irit kurasikona. Duh bojo denok gergeri sarira montok. Duh bojo denok cinta akang moal coplok. Duh bojo denok sumpah mati akang cocok. Duh bojo denok tekian hayang ngarontok. Duh bojo denok gergeri sarira montok. Duh bojo denok cinta akang moal coplok. Duh bojo denok sumpah mati akang cocok. Duh bojo denok tekian hayang ngarontok. Cinta kuring moal cocok. Nu bojo kuring nu montok. Sumpah mati akang cocok. Nu bojo kuring nu denok. Para warga AKTP kumaha nembe lagu anu parantos kusim kuring disanggakeun ka para warga AKTP katampi laguna. Aduh, alhamdulillah pami katampi mah. Wow, para warga AKTP ulah ka mana-mana kumargi dina segmen kadua Uje Prabu baris nyarengan deui sareng para warga AKTP nya eta nganjang ka para warga AKTP. Penasaran sapertos kumaha Uje nganjang ka para warga AKTP? Tangtosna sakseni teras acara Titi Larasora. Ulah ka mana-mana, tetep di acara Titi Larasora. Mangga anu ngalangkung. Menghadirkan berita tiap dintena sanes pilihan. Ngahadirkeun berita tiap dintena nyata tanggung jawab. Sumanget urang tingawitan ngadegna minangka TV Sunda di Jawa Barat. Sadayana tanggung jawab kanggo bertindak tepat. Oge tanggung jawab kanggo wantun tampil tajam tur aktual. Isu kesehatan yang harus kita kemukakan ke depan adalah kesehatan yang promotif dan preventif. Ngajagi keakuratan nilai informasi di segala rupi sudut pandang. Ningkatkeun wawasan oge ningkatkeun sudut pandang pamiarsa. Ngajagi kepercayaan pamiarsa tiap dintena. Sadayana dirangkum dina warta Balarea. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga AKTP, Pateman Desa Resipur Uje Prabu dina acara Titi Larasora. Sapertos biasa dina segmen kedua Uje Prabu baris nyarengan sareng para warga AKTP tangtosna bade naros para wargi atanapi reng-rengan anu aya di jalan, di bumi, di mana wae ayana urang taros bilih aya pamunut lagu atanapi request kanggo para warga AKTP sadayana. Urang ajak kameramen hayu Mang Jon. Tuh, tinggal kalah labur. Disangkana teh leasing. Urang taros di dia. Tah, aya si Akang. Assalamualaikum. Salam. Sareng Akang saha? Pak Kiki. Paha Kiki. Pak Kiki. Oh, Pak Kiki juga teh paha Kiki, paha kanan. Pak, bade request aya lagu teu nu hoyong di request ku Bapak kanggo para warga KTP sadayana. Hari anu ieu mah lagu kan lagu anak itu nih. Anak naon? Anak jalanan. Anak munding, anak mbe, anak itik. Darso. Oh, Abil. Oh, hoyong diputerkeun ti anakna
Darso, saha anak Darso? Eta non Sama Yayan Jatnika meureun. Yayannya. Ini bararengung kitu juga nu cantuang. Hoyong lagu ti Abil. Tapi lagu teh ieu aduh irap deui. Aya si Abil mah aya lagu teh naon teh? Naon kain. Aya Bangkong Yudo. Anu loba budak teh nih naon lagu judulna. Eta mah aya nu Maijah. Lain cenah. Sok atuh. Iya terus. Teu kajero. Kajero pan ieu nu diwajib. Kajero. Engke lamun tuang kajero. Eta ibu-ibu unggul teh. Sok ayeuna. Nu sanesna atuh. Atana pingiringan wae. Ngiringan wae lah. Ngiringan wae. PR cenah ieu aduh. Kakang Yayan Jatnika hapunten ieu teh. Hilap deui pokok laguna lah. Oh siapa tuh? Urang puterkeun we lagunanya. Bray, Prung, Der. Teuasa kedah ngantosan kantenan mun lami hasrat hate ngagedur hoyong patarema dina soca sanaos sakiceu hate tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok get tibra kantenan ngimpen simpen rek ngagoda duh geuning ku tega
kapalangnya. Kumaha para warga AKTP nembe lagu anu tos parantos kusim kuring disangakeun ka para warga AKTP. Wow, kumaha raoseun? Alhamdulillah pami raoseun mah. Pak raoseun laguna? Rasen. Jika anu raoseun. Siapa tuh para warga AKTP? Aya kitu-kitu salam kangge saha? Nya Kang Oma, iya Maijot. Heeh. Tos Maijot. Maijot unggul. Kasadayana lah. Maijot saha? Kamu kasadaya. Aduh, nya tos kasadayana. Para warga AKTP ulah kamana kumargi satos anu ngalangkung ieu J Prabu baris nyarengan sareng para warga AKTP dina segmen katilu sapertos biasa ngaoskeun SMS anu tos lebet di 0823 2002 8004. Pak Kiki atur nuhun tos nyarengan J Prabu nya. Salam kae keluarga sadayana. Gaduh keluarga? Waduh. Dadah, mangga anu ngalangkung. Keun ieu kakang api karasa asa leuwih kasiksa nah. Teras pintonkeun barudak binekas unggal dinten Rebo tabu 137 wengi di AKTP Sumaget Balarea. Para warga AKTP kumaha tadi uje parantos nganjang. Wow, tangtosna milih para warga AKTP nu hayang dianjangan ku Uje Prabu atanapi ku Neng Tika. Kantun dihubungi wae ka Uje Prabu di 022 20genep 36 atanapi di 0823 2002 8004. Para warga AKTP urang tinggal ayeuna dina segmen katilu nyaeta aya kiriman video di Pensi Rasora. Urang tinggal wae videona sapertos kumaha sareng orang mana. Iya videona. Langsung kurang puter wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga AKTP. Abdi Riu Piparno Parodina Oces. Bade ngintunkeun salam kanggo keluarga di bumi, teras kanggo kru RV Entertainment, kanggo kru Thomas Georgie Talent School, teras kanggo kru AKTP oge. Gitu. Khususnya kanggo Kang Uji. Para warga AKTP itu nembe aya video kiriman ti Pensi Rasora. Urang pasihan da dia we kanggo si Kang satete da pokona mah anjeunna teh salah sawios pemain ti Parno. Urang puter wae ieu laguna. Bray Prung Der detik cerik ngegeri.
wargi AKTV kumaha nembe lagu anu parantos kusimkuring disanggakeun ka para wargi AKTV katampi laguna. Aduh, alhamdulillah pami katampi mah nya khususna kanggo Bu Haji Asum anu nuju manco tangtosna. Wow, parantos diputerkeun ka Bu Haji Asum nu aya di Ciwidey di saurana teh Tenjol aya kitu pami telepat mah. Para wargi AKTV ayeuna urang sate acan aoskeun SMS nu tersebut. Uje bade kitu-kitu salam ya kangge Ma Okong, kangge terus oge aya Pak Wa Andi, terus age aya wasaha Wayuyun anu nuju aya di daerah ujung kidul wes anu nuju manco tangtos teh oge kangge keluarga besar Bilal Ahlan Fairuz, wow anu aya di Kerenceng Baleena kanggo mamah oge kanggo keluarga besar na mamah oge teh kanggo keluarga nu aya di Palasari tangtosna kanggo keluarga terus kangge reng-rengan khususnya kanggo orang Tasikmalaya aya Dani, wow Dani Jebred ayo oke Kang Acuy Sileketep semoga nama keluarga besarna mudah-mudahan di pasien kesehatan sareng sararehat rezeki seueur. Para wargi urang SMS na lajengkeun aya Kang Oje ieu sareng Rohimat di Cililin bade mundut lagu ti Yayan Jatnika anu mana wae nu pentingna raoseun salam-salamna kangge Kang Oje nyalira teras ka keluargi abdi nu nuju nyakseni sareng kangge kabogo abdi nu nuju sami manco AKTV atur nuhun. Teras anu kaduana nyaeta assalamualaikum Kang Oje abdi Kang Iman di Cipadung hoyong kawihna naon wae anu penting raoseun Kang Kuru AKTV sadayana. Terus anu salajengna aya Kang Oje ieu abdi Citra di Muhammad Doha. Oke, siap. Terus urang puterkeun wae lagu na kanggo sadaya anu parantos ngirim SMS. Tapi Uja Prabu kedah pamit undur diri di payunan para wargi AKTV kumargi waktosna tos teu nyekapan. Hatur nuhun ka sadaya para wargi anu parantos ngirimkeun SMS sareng ngirim video call-na. Uja Prabu pamit sareng ti tim Titilaras Sorang ngatur kunaheun ieu lagu pamungkas ti Uja Prabu. Bray, prung, der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi AKTV Wilujeng Rabu di acara kauningakeun. Satengah jam kapayun baris di pedar sajarah anu ngamotivasi sareng nambi pengetahuan kanggo urang sarerea. Dina episode ieu baris di pedar sajarah Natal sareng perayaan Natal anu dirayakeun ku umat Kristiani.